Bismillahirrohmanirrohim, sampurasun akang teteh. Urang ngalajengkeun deui materi aksara Sunda. Materi anu aksara Sunda ayeuna nyaeta cara ngarobah vokal dina konsonan Sunda. Saudina pertemuan kamari, ciri aksara konsonan Sunda teh sok ditungtungan ku vokal A. Di dieu aya contoh hurufna teh na. Ieu na sadayana. Upami bade dirobah kana huruf ni, nu, ne, no, ne sareng ne, maka carana teh tina huruf dasarna ieu upami bade dirobih kana ni, maka pasihan panghulu. Janten ni dibacana. Upami nu maka pasihan panyuku. Maka dibacana ieu janten nu. Upami hoyong jadi ne pasihan paneleng. Carana sapertos kieu. Upami bade ngarobih janten no pasihan panolong. Upami bade janten ne maka pasihan pamepet. Pami bade janten ne maka pasihan paneuleung. Ieu tanda ieu berlaku kanggo sadaya huruf konsonan aksara Sunda. Hatur nuhun.